warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Perjalanan Si Hawuk. Hari ini Perjalanan Si Hawuk berada di Situhiang, Nusa Dewata. Telah hadir bersama kami salah satu pituin dari Nusa Dewata, Kang Rustam Effendi. Apa yang bisa Kang Rustam sampaikan tentang keberadaan situ ini? Ayo bari calik lah itu ya. Kemon. Ikuti terus. Jalan-jalan pelesiran mudun ka Lebak Bras ka Talaga Hiang mapai jalan ningalian pamandangan pasawahan walungan jeung pagunungan matak seger hejo ngemplo katingalna duh Talaga Hiang talaga endah tur lega Sejarah katana petah sejarahnya dongeng kolot ya gitu nya. Dongeng kolot ngeunaan Situhiang. Ayana Situhiang teh kieu itu. Kurang kan terang aya dongeng Lutung Kasarung kekur. Tah inti akhir tina carios Lutung Kasarung nyata nikahna atana tepangna Ibu Purbasari sareng Bapak Guru Minda. Tepang di Gunung Agung, Gunung Citerong anu jarakna ti patempatan teh kurang langkung 1,5 kilo ke arah gunung tutukan Gunung Pitung. Eta namina Gunung Agung, kapali dieuna janten Gunung Citerong. Nalika di dinya margi makin dieu makin seueur jalmi anu ngiring ka Bapak Guru Minda sareng Ibu Purbasari hingga tempat di dinya teh tos teu memadai deui, tos teu nyukupan deui kanggo seueuran jalmi. Itu ge aya Talaga Warna sami sareng di dieu gitu kan sekupna alit gitu. RSSS meureun mah aya mah. Tah ayeuna nyenak we para bujangga anu opat ya Sang Hyang Mampu, Sang Hyang Guru Minda, Pujangga Guru Mindanya, Baranang Siang sareng Angga Wijaya. Tah eta nu ngadai perdi kanggo memindahkan ibu kota lama di Gunung Citerong ke suatu tempat nu lega nya di lemah di dia di lemah Dewa Sasana. Nah disebut lemah Dewa Sasana margi di dia teh kan anu di janten situ di tengah nanti kapukur mah nya. Da sanes situ aya pasantren gitu nya anu dicepeng ku yang Buyut Sembung sareng Nini Buyut Sembung. Kalawan murid-murid nanti tangkos lah. Pasantren zaman baheula beda kan nya. Sedikit murid gitu, tapi kageroh gitu. Singkat cerita janten we situ ieu situ ieu teh dikontrol ku Ibu Purbasari sareng Guru Minda sareng sadayana nya ningalina teh di Pasir Tenjolaya. Jadinya kan aya batu satangtung tempat kapungkur ajeda ningali ka dieu anu masuk dikiratakeun cenah Tenjolaya di Tenjo aya tapi kan tahu abad kagenep meureun bahasana ge bahasa Sunda siga kumaha nya. Terus aya Tenjo di Tenjo aya baheula gitu nya. Eta mah kirata gitu nya. Jadi tija ditingali maka setuju ngalih we ka dieu. Tempat nanti nu ayeuna janten Puseur Desa Sadewata. Di dinya ge aya properti sanes kanton tempat amengna, aya Curug Cimadetapa, terus aya Kebon Jati, aya Geger Beas, terus aya Kaum, aya Cikaum, masyhur ya pokoknya tempat-tempat nu ayeuna terus jadi perumahan rakyat, perumahan masyarakat atau perumahan sekeseler anjeunna turunan anak anjeunna. Kemalum 1500 tahun teh gitu. Nah, fungsi situ ieu teh nya diantawisna para pujangga teh ngajelaskeun sebagai embung air. Aya embung air teh lamun di mana naon kulah gitu nya, yang nampung cai gitu kan. Margi posisina aya di legok gitu kan, legok ieu. Terus anu kadua yang melak lauk ambe kurang lembur ieu tiasa ngalalauk nu dianggona sawaktu-sawaktu. Jadi meunang ngalalauk ke gue tapi jangan kaperluan gitu ya. Jangan melebihi gitu. Jadi mengalalauk di dia mun aya maslahatnya, aya yang salamet. Jadi ngalalauk teh saperyogina we gitu nya. Lamun ulah karena hobi ngalalauk gitu nya, urang peryogi lauk nu memang leres-leres di bumi teh aya karek tiasa ngalah di dieu. Itu saur sepuh eta pangintenkeun asupatana gitu. Sanes mistik di dia gitunya.
sanes. Jadi bageula kolot ngamanatkeun kitu. Jika kalah lauk mah tapi saperluna gitu. Kitu ge lamun memang butuh hayang gitu. Lamun sakadar jang ulin mah ulah gitu. Sabab lauk ge boga hak hirup tuh. Komo di dieu kan aya lauk nu ku anjeunna diplak. Lauk kancra sajodo. Dugi ka ayeuna ge turunanna aya jadi turun 1500 tahun we. 1500 tahun geus kabayang. Salila 1500 tahun turunanna aya keneh. Ya mudah-mudahan aya ditinggali ti tadi ge asa teu aya gitu. Nah terusnya satos gitu cenah bade di ngaranna naon ieu situ teh tah kanggo ngahargaan anu ngadamelna margi nu ngadamel situ ieu teh para hiang ya maka disebat teh para hiang eta teh dinamikeun ka situ ieu jaten situ hiang gitu. Kapungkur mah talaga hiang gitu ya kapungkur eta mah ayeuna berubah berenang jadi ngaranna jadi situ hiang berakukulah hiang mah gitu. Hiang ke cai upami sieun kan batara nu ilmu kacayan hiang ilmu kasinian batara dan lain-lain gitu aja sejarah singkat mah lama-lama kan di dia lembur teh janten rame teras situ ieu teh jagi we ku ieu kudu engken raskeun sebatna teh aki jaganala tas satos engke hayang guru minda ngalih deui ka karatuan Galuh janten Ratu Galuh ya digantos ku yang jaganala teh yang jaganala parat dugi ka dieu dugi ka ayeuna terakhir upami numutkeun silsilah mah nya terakhirna teh zaman ku Paku Rusli Wiradijaya teh anu masih kaserat rerehanana yang guru minda sadayana ge da rerehan di dieu mah meureun teh mangga eta mah catatan aya di masing-masing gitu. Nah kitu ari sarios singkat nama sejarah singkat nama gitu nya. Ya mudah-mudahan we lah atuh aya mangpaatna kanggo sadayana. Da jarang urang dieu mah da kaleresan sok jarang sih arah mangga dieu teh da enggak poe ningali we. Nya beli nu ti luar bade ningali mangga. Emang jaga mah kebersihan we. Niatkeun we di dieu mah rek naon ngaranna teh urang teh. Rek nyepen, rek introspeksi diri ku cara ningali cai gitu. Cai ngemplang gitu, awak kurang ngemplang cai wungkul gitu panginten ya. Matak seger hejo ngemplo katingalna duh